anu salajengna urang ngalenyepan naon eta Kurawa teh ieu mah versina versi simkuring we janten santa acenah turunkeun ka sadayana ahli budaya anu uninga kana seluk-beluk wayang bilih seueur pagedrugna bilih seueur pajonya akan napi kirang merenah kirang sapagodo sareng sadayana dipayun langkung dipayun simkuring nedak pangampura ka sadayana ieu mah ukur ngalenyepan rupa nu kadangu uji sim abdi simkuring oge ku sadayana dilarapkeun dina diri urang tuh. Kurawa ge simbol angkara murka nu ngelehkeun hiji perkara anu bener. Simbol hiji perkara anu teu merenah nu ngelehkeun simbol hiji perkara anu teu merenah anu ngelehkeun perkara anu merenah sehingga timbul weh kategeunah. Contohna siga kieu. Dastarata teh Prabu Dastarata teh perang. Yen putra-putrana teh kitu karakterna. Tapi da karungkup punya kanu jadi anak. Perang Pandawa teh bener. Perang anak-anakna eta nu 88 teh kalakuanna teh henteu hade. Eleh punya kusabab eleh punya gitu eta Prabu Dastarata teh nepikeun ka secara tidak langsung berenang tos cut kanu hideung padahal hate nurani nama teh kitu. Maka hiji perkara mah ulah dimimitian ku resep ulah dimimitian ku ngewa. Tong kapangaruhan ku resep tong kapangaruhan ku ngewa soalna naon lamun dimimitian ku resep nu salah ge bisa jadi alus bisa jadi bener lamun dimimitian ku ngewa anu bener oge bisa jadi salah gitu. Nah ieu Dastarata geus dimimitian punya tanya na kanu jadi budak nah kacintana kana jabatanana nepikeun ka ngalakukeun hiji perkara anu bertolak belakang sareng nuranina matak dina salawasna ge nganalangsa we kaditu kumaha kadieu kumaha tapi anger we teu boga daya upaya pikeun ngeureunkeun angkara murka budak-budakna anu diluluguan nu dipangaruhan ku Arya Sangkuni sehingga ukur nalegan ciduh gitu weh. So, nepikeun ka sekali waktu Resi Bisma oge nepikeun ka teu berdaya. Nah, jadi Pandawa Kurawa teh simbol angkara murka anu ngelehkeun hiji perkara anu bener dina diri urang. Mata aya paribasa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan eta. Jadi sifat nafsu nu teu ditarekahan ku urang nu dipupujuhkeun ku urang. Maka buki bedegul we nafsu teh da urang teh kana nafsu teh apa ngaran teu apal beungeut jadi lamun teh marek deungeu teh atuh salah deungeu gitu. Nganyahokeun jadi sifat nafsu dina diri manusia eta jirimna Kurawa dina alam pawayangan mah. Sebenarnya kieu. Dina bulan puasa teh jelema. Bulan puasa ayeuna jelema engke teh cenah geus urang Idul Fitri teh urang teh hari kemenangan. Ayeuna urang teh perang ngalawan nafsu. Lamun hari kemenangan berarti aya nu eleh. Mun dirinya nu eleh teh setan. Nah bener kitu urang ku puasa urang teh geus ngelehkeun setan. Atuh ukur kedahar ti isuk nepikeun ka dur adan maghrib mah batur ge di luar Islam barisan bahkan batur makaralapa nepikeun ka mang tahun-tahun teu dahar teu nginum teu usik teu malik cicing di hiji tempat urang mah di imah subuh-subuh na memeh subuh dahar ngong adan eureun dahar teh kengong adan maghrib dahar deui
atuh beureut eleh ku batur urang teh. Lamun ukur papalengkingan nahan lapar jeung halab haus hungkul mah. Tuh, jadi kurawa teh simbol nafsu anu teu kakendalikeun dina diri urang, anu dibujuhkeun ku diri urang. Eta namina kurawa. Cicingna ge di negara Hastina geus lumpat ka Indonesia jadi Astina. Ah, ngarah gampang. Jadi Astana, tempat anu sepi. Tempat anu sepi. Sepi perkara nu bener teh sanajan aya TV. Haneuteun teh lamun disetel. Radio haneuteun teh lamun disetel. Alat musik haneuteun teh gamelan lamun ditabeuh. Teu ditabeuh mah nya samewek we eta mah kitu. Tah, jadi hiji perkara nu bener dina diri urang teh teu disetel ku urang. Anu sok disetel teh naon? Perkara nu teu bener jadi nu haneuteun di dinya, nu meunang di dinya. Kumaha dawuh Gusti Allah, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tah, urang teh geus dipilarikeun kana hiji perkara nu bener jeung nu salah, nu meunah jeung nu teu meunah. Tah, urang rek nupujuhkeun nu mana kitu. Sadat wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan ala tatlu fil mizan. Kabeh geus aya takaranana, kabeh geus aya timbanganana. Seperti tadi kan di Pandawa mah komplit. Aya akalna, aya pikirna, tuh. Aya deui hatena, aya deui rasana. Tidinya ngawakilkeun kana waruga. Dadohir jadi lengkap palipolah tindak jeung tanduk. Ari di ieu mah di Kurawa mah bayangkeun atuh 88 budak dastarata nu sakitu sarakahna ngahalalkeun sagala rupaning cara ngagedekeun fitnah jeung kebohongan. Ditambahan di kuluguna nu paling kurang ajar nyaeta Arya Sangkuni, ari nu nyepeng hate nurani teu berdaya. Inungna bapana nyaeta Prabu Dastarata jeung Resi Bisma. Aya hiji deui dengan eta teu tawasa 100 ngalawan 4. Lulugu bener di antara nu kauning aku simkuring aya 4 anu make keneh nurani tapi teu tawasa naon-naon. Tuh nya. Dan Kurawa teh simbol angkara murka, simbol nafsu nu teu pati ditarekahan. Maka hiji perkara ulah dimimitian ku ngewa, ulah dimimitian ku resep. Tong katumpangan ku ngewa, tong katumpangan ku resep. Lamun urang hayang jadi jelema anu adil jeung wijaksana. Can puguh ulah atanapi moal jadi jelema anu wijaksana. Lamun eta jelema teu apal kana aturan kawijaksanaan. Teu apal kana tekon kawijaksanaan. Jeung can puguh disebut jelema anu wijaksana sok sanajan apal jeung nyaho kana aturan atanapi tekon kawijaksanaan. Jelema anu bakal jadi bisa wijaksana keur dirina, bisa bersikap wijaksana keur dirina oge lian ti dirina nyaeta jelema anu geus apal kana kasampurnaan kawasa sinareng maha kawasa jeung maha kersana Gusti Allah. Takarek di dinya manehanana ngalaksanakeun kawijaksanaan lain ku ilmu Allah, tapi ngalaksanakeun kawijaksanaan ku ningal kawasana Allah, ku ningal kersana Allah. Lamun ilmu Allah nu aya di urang lain hartina ilmu Allah teu berfungsi dina diri urang, ngan kabatas ilmu Allah nu aya dina diri urang mah bubuhan ngan saeutik. Tapi lamun urang ningalna kawijaksanaan Allah, ningalna kawasana Allah, ningalna kersana Allah, tah di dinya bakal saeutikna aya timbul hidayah kawijaksanaan dina diri urang. Ulah kajadian saperti kieu. Boga peueut sacentong, ulah di mana-mana urang boga peueut sacentong, ulah rek mokaha, ulah boga karep mokaha, rek ngamiskeun cai sasagara. Kapan
mamahi berutan buat sacento makan cai saember oge moal amis tah ulah nepikeun ka kajadian siga kitu. Ieu Kurawa ieu nya. Tiga, aduh geus katumpangan dastarana teh kitu geus katumpangan kuresep. Kitu nyawa ka Pandawa mah ngan kuresep jeung nyaahna ka budak. Ku resepna cintana kana jabatan sehingga lain ngahalalkeun segala rupa cara kapaksa didinya migawe hiji perkara anu bertolak belakang jeung hate nurani na nya dipeungpeukan we ningan anjeunna lolong tuh nya disimbolkeun ge pan lolong anjeunna istrina ge cenah judulna Satya Satuhu kalau jantan saroge hoyong ngarasakeun kana gelap gulita na saroge kusabab teu ninggal eta istrina oge dengan dibeungkeun tuh padahal istrina mah biasa ningali eta di simbol hungkul dastarata teh buta panonna tapi hate nuranina teu buta jadi buta we panonna ge jadi kalakuanna teh jadi kitu we jadi temerna tuh nya terus istrina kalkah ngiluan istri teh watak dina awak urang watak lemah simbol sanes istri sadayana lemah sanes ulah salah paham istri teh sifat dina diri urang sifat lopan ari nu ngaranna awewe mah pondok lengkah heureut bugang kan kitu ningan aya itu jeung ieu ukur bisa rawah riwih ceurik ukur bisa gogorowokan ukur bisa cecerewetan teboga itu teboga ieu ukur bisa nyalekan ka salaki ukur bisa ceurik kan kitu nya tah urang canak sifat lemah we nya dina diri sehingga nutupan soca nah geus hate nurani na sanes ketutupan hate nurani mah bisa ketutupan hate nurani na kareumpeukan panon sot dohir oge jadi kareumpeukan didinya akal jeung pikir geus teu pati dipake lain teu sadar ngan kumaha eureun geus karungkup ku nyaah geus karungkup ku resep tah janten we sapertos kitu tah eta Kurawa.